Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Para jamaah anu mulia, wabil khusus keluarga besar pengersana Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, khususna pisan keluarga besar anu dihaulan dina ieu saat pengersana Mama Ajengan Sulaiman rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah. Oge tehilap para ulama, para habaib nu kalintang dimuliakeun ku urang sadayana. Langkung tipayun pribados sejanyangakeun boboran siam kasadayana anu hadir, terutama dulur-dulur. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban bihi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Para jamaah anu mulia sateuacan diteraskeun ayeuna urang neraskeun heula sakedik kinten-kinten sabaraha menit ya tos jam 12 kurang 5 menit. Apakah cukup saparapat jam? Apakah cukup setengah jam? Tong leuwih tina setengah jam ya pokona mah. Sebab katingali cileungna cileung lapar. Cileungna geus katingali panonna teh. Ya. Katambah-tambah pribados mah ayeuna teh jeung sahabae nu rek milu bade tuluy jarah mapai ka ama Sukapakir teras ka ama Eyang Cibabat. Tuh mangpang-pang momen lebaran nu rek milu sok siap-siap. Jadi di Sukapakir mah kudu memeh asar. Sabab lamun asar teh langsung pinuh. Jalan moal tiasa ku urang dilalui. Jadi hari macet nah itunya satu acan asar mah masih keneh memungkinkan kudu kaburu tadi di itu atawa kumaha nu ngomong wae apa wae percaya mah ya katunya ya jadi kumaha nu ngomong wae nya nah gitu kali deui langkung ti payu nyangakeun boboran siam heula kasadayana sihapunten tina sagala kalepatan kaluputan sing bersih erek anu kenal cakep erek anu pendakna sakali-kali erek anu teu pernah tepang dageuning ari dosa mah bisa wae terjadi najan teu kungsi panggih. Malah di zaman kiwari mah ku ayana media sosial dina hiji sisi eta media sosial teh bisa jadi kahadean anu pohara. Dina sisi hiji deui eta media sosial teh bisa jadi kagorengan nu pohara. Nusok rajin tunggala tingali ya karena media sosial dina internet dina YouTube dina FB beh dina TV tuluy ningali kaayaan jalma sejen anu teu wawuh-wawuh acan tuluy we ati goreng ka manehanana nu teu puguh-puguh teh we bari teu wawuh-wawuh acan komo lamun ditamahan letah urang ngagorengkeun atawa urang milu ngadengekeun tentang si A si B bari urang teu wawuh-wawuh acan tentang kagorenganana nu ngomongna ge aya dina YouTube nu ngomongna aya dina FB teu wawuh-wawuh acan jeung nu ngomongna oge urang milu nyimak milu ngadengehkeun gitu bari eta teh nu diomongkeun teh kagorengan batur tuh jeung nu teu wawuh ieu kumaha ieu memeresna kumaha ieu minal aidina wal faizina kumaha menta hampurana kumaha da teu wawuh jelemana oge matak bisa jadi kagorengan anu pohara
urang kudu leuwih hati-hati. Ari baheula mah ceuk carita kolot awi tara pageret jeung sejen dapuran. Jadi pageret nanti jeung nu sadapuran. Kulawarga dulur gitu kan. Sakasur, sadapur, ya, sasumur, sa lembur. Ari ayeuna mah henteu. Ayeuna mah henteu teu kitu eta teh. Istilah eta teh ayeuna mah geus teu kapake. Ayeuna mah bisa pageret teh jeung nu teu weuh-weuh acan. Lain jeung nu sadapuran. Naon sabab? Sabab ayeuna mah saalam dunya teh geus mangrupakeun sadapuran. Dina leungeun ayeuna mah dina leungeun. Ningali alam dunya teh dina leungeun, kaayaan jelema di mana bae saalam dunya dina leungeun ayeuna mah kieu. Maka di dieu urang kudu leuwih hati-hati. Ya. Maka dina ieu saat mangpeng-peng ieu nganggo streaming. Ya, kasaha bae anu nguping karena ieu caritaan pribados saja menta dihampura anu bersih-bersihna tina sagala kalepatan kaluputan nu karasa jeung nu teu karasa. Ngahapunten sadayana. Oge menta halal tina naon bae anu teu halal, ngahalalkeun sadayana. Alhamdulillah jazakumullah ahsanal jaza. Sawangsulna ieu mah bok bilih. Lain goreng sangka, lain. Bok bilih, ya. Ieu mah ikrar we ikrar. Mun aya saha bae, rek dulur, rek tatangga, rek baraya, rek muslimin muslimatum, rek saha bae nu pernah nyieun kagorengan, kadzaliman ka pribados. Ya, rek terang-terangan, rek nyumput, rek dina jero hate wungkul, maka pribados waksa ngahampura ka sararea jeung ngahalalkeun ka sararea. Tah kitu. Terutama di dieu di Cibaduyut anu sering tepang oge sering kariweuhan teh nya sahibul hawa. Ya pribados ti bubudak. Sareng apa sareng sadulur-dulur di mana datang ka Cibaduyut teh nya putra ama almarhum anu mineng di sorobot dapurna gitu kan. Mung pangersa sahibul hawa. Pangersana mama ajengan hasbullah ka alaman. Sering, tapi teu sapertos ka pangersana sahibul hawa ieu. Henteu. Pangersana sahibul hawa mah ledeg dapurna. Ledeg dapurna ti budak eta teh. Ka pangersana mama ajengan aceng gatu sadarekna putra ama sering sareng apa teh dicacana ku apa. Tapi teu sapertos ka dieu. Pun lanceuk sadayana oge. Hayang dahar teh siga di imah sorangan. Mung anjeunna unggul. Jadi salah sawios keistimewaan Sohibul Haul. Mantenanana Masya Allah ya. Kenai masalah ngawasna mada. Kan disebatna ge pangersa ajengan ya. Atuh putra mama eyang. Keuna eta mah. Teu diragukeun deui masalah ngaos mah. Atuh ninggal masalah amal pan ku urang ge kauningan. Ti bubudak nyaksian gitu kan. Tasbih, wirid, zikir kan. Manten aki ngecerek. Quran nembe ka kuping. Dalail ya. Tutulung kanu butuh mah ngaleut tamu teh beurang jeung peuting. Ya. Ngalut barang jeung peuting, dulur-dulur, alo-alo gitu aja. Ka pangersana mama mah almarhum teu aya waktu anu istilahna naon ngaranna teh terkunci atau ieu mah waktu
teu narima tamu eueuh jam 2 peuting digedor. Jam 2 peuting digedor. Saha anu sapertos anjeunna. Sadaya tingkatan. Anu sanes mah da ka pangersana sahibul haul teh mun ka guru we kitu ka ulama kitu nya. Da ari buya mah jeung dulur-dulur siga ka bapa. Ka garwana siga ka indung. Da anjeunna ge kitu. Ngondisikeunana teh kitu. Kitu we. Begitu jol teh urang dahar heula. Sareng garwana sami we. Dahar heula botram. Eta teh ti pun lanceuk anu pangcikalna nepi ka pribados anu pangbungsuna. Pun bapa pun biang, subhanallah luar biasa. Padahal apa mah kapungkur teh pun bapa sayuswa nyobat nuju zaman masantren di ama di dieu saur apa sareng mama ajangan hasbullah. Nyobatna teh nanging idek liher mah atuh kan idek liher sadulur-dulur kabeh di pangersana mama ajangan eman. Ti budak eta teh, ti budak kitu. Subhanallah luar biasa. Jadi kalau mananana kabageranana ya sanes ukur doa unggul. Jeung duit, jeung dahareun segala rupa. Diranjah ka dapur teh diranjah. Ya. Ieu prayogi ka uninga ya. Kusadayana. Eta teh ti budak. Masya Allah tabarakallah. Jadi tangtos munyarioskeun kasalahan panglobana kasalahan ka sahibul haul ka keluarga besar sahibul haul gitu kan. Iwal ti keluarga ti pangersa apa? Mereka uninga ku putra-putrana oge nya kecuali putra anu malah santren komo ai putuman da beh dieu gitu nya. Ima buya ti bubudak. Kauning aku sadayana. Nu mawi ka almarhum teh asa bapa we. Ka garwan asa inung we. Asa inung. Caket gitu. Ieu diantawis sifat akhlak barahan mantenanana. Kumaha cara gaul jeung nu jadi dulur tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Masya Allah, tabarakallah. Adapun kaistimewaanana mantenanana diantawisna salah sawios putra ama anu mustajab doana. Karaos kusadayana. Karaos. Aing ngaduaan barang teu pira anjeunna mah. Teu pira. Lamun aya nu hayang cager segala rupa, lamun dek barang bawa naon bae, cek paribasana mawa rokrak. Ya. Kitu anya nama. Ada sana mawa kalakai. Eta teh syaratna teh kitu teh. Duka. Tapi da cara lagi. Tapi da diijabah gitu kan. Barang teu pira. Barang teu pira. Ieu kaistimewaan mantenanana. Oge mantenanana diantawisna ya. Kaistimewaanana deui salah sawiosna teh mantenana mah kagungan kan makom nalukeun bangsa jin. Ya. Oge uninga. Uninga karena hal-hal sapertos kitu. Anu diheureuyan ku bangsa jin, anu diteluh, anu di gitu kan. Kaajenana mah ku anjeunna sok sering diuningakeun. Sering diuningakeun ku anjeunana. Nah, seueur pisan keajaiban-keajaiban mantenanana. Wajar. Naon margina saharamana. Da mantenanana mah lamun gaduh guru ukur rama wungkul geus tetep ngaleuwihan para ajengan anu sejen. Naon sababna? Karena rama mantenanana
pangersana ama adalah syaikhus syuyukh, guruna para guru. Ieu sakantenan sagedik nguningakeun manakibna Mama Eyang. Karena pribados dina taun ieu bisi aja mah bisi ya. Kusabab mawa jamaah hajian haolna pangersa ama ya. Tara bisa hadir langsung. Al-Burdah oge teu bisa, iwati corona we bisa teh. Corona mah alhamdulillah bisa gitu ya. Luar teh eta mah da unggal tahun ka Mekahna gitu kan. Mawa jamaah. Jadi ari haul pangersa Mama Eyang apandina Rayagung. Kaping sabata teh 10 Rayagung tos lebaran we tos netepan. Anjeunna tos netepan. Anjeunna teh saur apa dongeng bade wafatna teh bade ka Cibabat, anjeunna teh bade silaturahmi kabesan karerencangan. Ya, jadi ama Cibaduyut teh sareng Eyang Cibabat teh nya sadenya sarumpun gitu kan. Saderek sareng pun aki sobat masantren babarengan ti budak tiluan. Eyang Cibaduyut, Eyang Cibabat pun aki Mama Bojong. Eta sadayana jadi pebeli jadi besan. Ya, jadi besan. Ari sareng pun aki mah ngabesan teh nyaeta ka Mama Usuk raka apa? Nah, buya mah teu kungsi ngalaman ka Mama Usuk mah margi yuswana teu patos panjang. Ari ka rakana mah gitu ngalaman ka Mama ajengan sayuti. Rakana Mama Usupnya eta putra Mama Bojong anu cikal keur budak ngalaman. Upami ka Mama Usup mah henteu. Tah, nya janten ajengan anomna harita Mama Usup mantu gitu. Mama Usup teh putra Mama Bojong pun ua. Nah, jadi ngabesan sareng Mama Bojong teh. Sareng ama Cibabat oge ngabesan. Tah, nyaeta pangersana Abuya Iping. Raina Abuya Lon. Mantenanana janten mantuna Mama Eyang Cibaduyut. Nyaeta garwana teh Wa Irah. Tah, sami jeung ka Wa Irah deui. Ka garwana Buya Iping. Ka dieu teh ka Mama ajengan Eman teh idek lihar biasa. Heueuh diranyah dapurna. Dan ari garwana pun ua mah Mama Usup nyaeta Wana sami deh eta puguh gitu nya eta mah da katalian ku pun ua ku Wa Usup ya. Nah, ari ka Mama ajengan Eman mah luar biasa we, luar biasa gitu. Caketna teh luar biasa. Tah, Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu mantenanana guruna para guru. Malah mantenanana ngangken ku anjeun. Waktos pala putrana nyuhunkeun widi bade ngalap barokah anu kagentur ya. Anu ka Sukaraja guruna Mama Sadang, anu ka Cibangban, Burber. Ari apa teh ditawisan ku ama ari apa di dieu teh ngahidmah. Apa mah nu ngurus kebon, nu ngurus serang, nu ngurus tamahan di dieu mah situ. Sadayana dikaapakeun dipasrahkeun. Ku ama teh dugika saking panujuna ama ka apa dan saurna ari to enjing-enjing teh ya to salat duha sok sorogan kitab. Tah, eta teh sok naroskeun heula ka apa? Pala putra naroskeun ka ama bade ngaos moal. Ai saur ama teh tanyakeun we ka si Oha. Lamun we ceuk si Oha kudu ngaji, marek ngaji.
emak rek ngaji. Lamun ceuk si Oha kudu ka kebon, nya urang ka kebon we. Tak dugi ka kitu tah. Jadi nu ngatur jadwal teh di apa di hari teh. Nah, ya, apa ngadongengkeun. Waktos angkat malasantren. Ai saurna teh na teu hayang masantren kan. Siga dulur-dulur ilaing eta ka putra-putra anjeunna. Abdi mah kaula nun dititipkeun kupun bapa teh nya teu ku ama bojong. Abdi mah dipiwara ngahidmah ka pangarsa ama. Kumaha ama bae. Saur ama abdi kedah di dieu saur ama kedah angkat abdi bade mios. Ai saur ama teh da ajengan gentur murid kami. Kami bisa jadi ajengan gentur saurna teh. Ya. Ajengan Sukaraja murid kami. Kami bisa ngaji siga ajengan Sukaraja. Dipapai sadayana. Kami bisa. Dugi ka kantos, ditakol kohkol. Kami ayeuna rek jadi ajengan gentur. Ngaosna teh gayana sagalupa mama gentur persis. Geus kitu teh ngan ukur sapoe jang. Isuk teh kami ayeuna rek jadi ajengan Sukaraja. Teng teh ngabahas bab alfiah gitu kan. Ngan sapoe gitu kan. Eta ku persis segala rupana. Anjeunna mah tiasa naon tiasa niru we sagala rupina. Cara sasauranana itu ieuna saurna teh gitu kan. Teu tulus. Ai saur apa teh apa mah matak teu kabita. Saurna teh gitu kan. Teu kabita. Har geuning gitu kan. Di ditu teh murid ama wungkul termasuk Mama Rene teh muridna ama. Mama Eyang Cijerah muridna ama di dieu. Jadi lamun gaduh guru, gaduh bapak siga ama geus we. Cukup hiji cukup. Ya kan? Cukup. Margi ama teh sanes kelas ulama biasa. Tapi kelas ulama luar biasa. Mantenana mah sanes kelas anu ecek-ecek. Tapi mantenana mah sararea ge ngayakinkeun waliullah. Karomahna luar biasa. Karomahna luar biasa. Cukup ninggal keagungan pangarsa ama saha murid-muridna geus sakitu. Heuh Mama Rene teh sahana? Muridna nu sakitu sohor karamatna teh muridna. Saur apa? Mama Rene teh ya sasa upami tepang sareng dua ulama ieu anjeunna mah di jalan ya. Di jalan nih pami tepang tara nyarios. Gek langsung kajen teuing dina kolomeran. Hiji cenah sareng ama Cibaduyut, kadua sareng ama Cigonewah, nyata ama Perbu. Ji waktos ama Cibaduyut ngalangkung ama Rene nuju dina sisi susukan kolomeran. Ai barang ngalangkung kan. Da eta mah jol gek we surna teh dina kolomeran loba tai jang. Gek we. Beuseuh kieu. Loba tai. Tungkul teu nyarios. Ama teh kieu cager ya, Ki Ahmad surna teh ama Rene teh cager dah mangkulanon. Teu nyarios, teu ditaros mah teu nyarios. Ta eta teh ama Rene nu sakitu sohor karamatna di mana payunun ama Cibaduyut mah anjeunana teu betus, teu nyarios. Upami payunun Eyang Cibabat mah saurna teh mangprang ama Rene teh. Payunun Eyang Cibabat. Dugi ka dina hiji waktos dan di dinya ku ama Cibabat ngahaja di saur. Diskusi munadzarah hiji masalah. Sareng ama Rene kieu saurna teh, saur apa? Linggihna sareng ama Cibabat kieu.
Sareng ama kieu sareng ama Cibabat, ama Rene sareng ama Cibabat kieu. Diskusi sareng ama Cibabat. Tapi ka ama Cibaduyut mah teu kemek, teu nyarek, teu sapatah kata-kata acan. Tungkul. Ya luar biasa na ama Rene. Ya teh nuduhkeun kana kumaha agungna ama Eyang Cibaduyut. Abah Cibaduyut teh dugi ka dipuji-puji ku pangersana tuh di Mekah rektor Universitas Umbul Qura baheula nyaeta nu ti mana itu teh ti Padang Syekh Yasin Al-Fadani. Waktos mama ajengan kersa ajengan Muniran Kang ajengan Muniran pun lanceuk putrana mama Aceng ka Mekah baheula. Ajeng jarah ka anjeunana. Ai saur Syekh Yasin teh ti mana saurna teh? Ti Jawa Barat. Jawa Baratna mana? Ti Bandung. Dan derek-derek teh ngadongengkeun ama Cibaduyut jeung ama Rene. Muji-muji ama Cibaduyut baheula saur Syekh Yasin di dieu aya dua ulama nu sohor tiasa ngaosna, sohor matih doana, karamatna sieun para ajengan ge. Hiji cenah Syekh Muhammad Zarkasi nyaeta yang Cibaduyut. Dua Syekh Ahmad Zakaria nyaeta ama Rene, murid ama Cibaduyut. Sohor si horeng. Dugi ka pantar Syekh Yasin Padang oge muji-muji anjeunana. Subhanallah. Dan luar biasa nak ama Eyang Cibaduyut. Ama Eyang Cibaduyut bisi balai uninga salah sawios anggitan kitab anjeunanana anu kauninga ku apa da anjeunana mah alim nganggit kitab, alim ngarang. Kantos ditaros ama teh. Nah amah teu nganggit karangan. Ai walarana teh mending menang batur genah menang batur mah teu tanggung jawab. Ya ama Cibaduyut. Anya nama anti we ngarang teh. Nu sakitu lautan ilmu teh anti ngarang teh. Kitab nu geus aya we. Bahasana kitu mending menang batur cenah teh. Genah teu tanggung jawab. Nanging aya hiji kitab anu mungkin umum nama teu arapaleun. Yen eta kitab teh karangan ama Cibaduyut. Naon eta kitab teh nyaeta ngaranna teh Kitab Al-Blut. Judulna teh gitu. Pangersana Habib Abdurrahman Malang, putrana yang mulia, ya, hafizahullah taala wa ra'ah. Baheula teh masihan hadiah. Saurna teh Mang Aden cenah ieu menakan kitab Al-Blut karangan Syekh Mukhtar bin Atorid. Syekh Mukhtar bin Atorid teh nu ngajar di Masjidil Haram, muruk ulama besar, ahli thariqah. Ya, anjeunana pamanna Mbah Mansur eta teh. Syekh Mukhtar teh sohor tiasa ngaosna di Masjidil Haram muruk anjeunana. Seueur murid-murid Syekh Mukhtar. Nah, Syekh Mukhtar pangersah Habib oge teu uningaeun kawitna. Ya. Jadi kubuya di pasihan uninga. Apal teh dongengna ti apa? Apa mah murid ama Cibaduyut. Ya. Ieu bocor. Dongengna teh baheula teh di Mekah teh dordar. Loba para ulama anu ngaharamkeun kana belut nyarupakeun jeung cacing. Haram belut teh gitu. Termasuk aya sawarehna ulama ti Indonesia. Ya. Ti urang ti Jawa Barat. Ari Syekh Mukhtar teh nyuhunkeun ka ama teh. Ya. Saur Syekh Mukhtar teh
ajengan pangdamelkeun anggitan ya anu ngabedakeun sato nu halal jeung sato nu haram jeung ciri-cirina jeung dalil-dalilna. Nah, ama yang Cibaduyut kawitna nolak. Lagi dipaksa ku Syekh Muhtar. Lajeng ama Cibaduyut nuju di Mekah ya. Dan anjeunna sasauran ka Syekh Muhtar, mangga abdi ngadamel angitan eta nanging aya syarat. Naon syaratna ajengan? Kedah diangken ku salira. Ya, mangga perjanjian yang dihareupeun Ka'bah. Yang Cibaduyut nu ngadamel karanganana, tapi kedah diangken ku saha? Ku Syekh Muhtar. Dan sasalaman. Ajeng nganggit kitab nyaeta kitab Al-Belut. Jadi eta mah ngaran sato hewana ge teu dirobah tina ngaran-ngaran Sunda. Wa amma kangkung, wa amma keong, wa amma kini-kini, wa amma papatong, wa amma lege, wa amma dipapai. Dipapai. Aya ipis kita bener teh, gitu kan? Ipis sakieu kita bener ipis. Tapi luar biasa eta, manfaat terutama ke santri-santri nu ngabedakeun, gitu kan? Sato nu halal, sato nu haram. Tanda-tanda nu ngajadikeun ieu sato teh jadi haram gitu kan naon wae gitu kan jeung dalil-dalilna tuh tos beres sangakeun ke Syekh Muhtar ditawis ku Syekh Muhtar mukadimahna teh ku anjeunna ti didamel ku anjeunna kan nu saleresna mah eta teh angitan ama Cibaduyut kan lajeng angitan ama Cibaduyut saur apa? Baheula aya diskusi bahsul masail sa-Jawa Barat. Harita anu nyensorna teh Mama Eyang Cibabat. Bahsul masail, masalah itu masalah ieu. Para ulama-ulama ageng disuhunkeun nganggit karangan-karangan jawaban eta masalah-masalah teh. Lajeng weh cenah sadayana disangakeun ka Ama Cibabat numpuk. Ama Cibabat kieu saur apa? Mariosna teh kieu. Ninggalna teh. Ieu mah apa nu mertikeunana. Ya. Lung ukur dicepeng we wungkul dialung-alungkeun tah. Begitu kap nyepeng kana angitan Ama Cibaduyut langsung dicium, langsung disuhun bari sasauran. Syekh Nawawi. Sasaurana kitu disuhun. Disimpen lagi di luhur. Kauninga ku walimahnya. Mana karangan anu cahayaan, mana karangan anu pinuh ku berkah. Itu anu Ama Cibaduyut eta. Nu Ama Cibaduyut. Ieu luar biasa. Dugi ka Ama Eyang Cibabat sasauran ka apa? Di mana ilaing hayang nyaho Syekh Nawawi dedeg pangadegna rupana ilmuna amalna cara ngaosna cara sasauranana itu kan cara gerak-gerikna ya cara gerak-gerikna Mang Baduyut Ama Cibaduyut. Jadi dedeg pangadegna cara sasauranana Syekh Nawawi itu adalah Ama Cibaduyut. Ama Eyang Cibabat nyebatna ka Ama Cibaduyut teh Syekh Nawawi Sani. Syekh Nawawi kadua. Ama Cibaduyut teh disebatna teh. Luar biasa dina kailmuanana. Ya. Ieu salah seos manakib ya. Manakib pangersana Ama Eyang Cibaduyut. Seueur keneh manakib-manakib mantenanana nanging waktuna ayeuna moal cukup. Itu geus 1/2 jam leuwih saeutik. Ya, ayeuna mah dicukupkeun sakitu we. Muga-muga kunyarioskeun manakibna para solihin, terutama wali-wali Allah, ulama-ulama Allah. Muga-muga Allah ngahujankeun rahmat ka urang sadayana.
sakumaha dauhan apa nampi ti ama Cibaduyut dauhan ama Cibaduyut wa inda dzikris salihin tatanazzalur rahmatu nalika disebut-sebut jalma-jalma soleh teh turun rahmat cenah teh otomatis turun rahmat ya Allah anu rahmat ieu muga-muga jadi panghapus tina sagala dosa perdosaan urang nu gede nu leutik. Oke, rahmat ieu jadi sabab sagala doa urang nu hade di munggu Allah diijabah ku Allah. Rahmat ieu jadi sababiah naon bae panyakit jasmani jeung panyakit ruhani urang dicagerkeun ku Allah taala. Ku rahmat ieu maka sagala urusan urang dilancarkeun ku Allah. Ku rahmat ieu maka Allah ngalimpahkeun rizki nu hissi nu ma'nawi ka urang sadayana. Oke ngaluhurkeun darajat urang sadayana nyalametkeun tina sagala balai tina sagala musibah tina sagala fitnah tina sagala kagorengan lahir batin terutama tina godaan setan tina kagorengan hawa nafsu tina tipuan dunia tina kajahatan makhluk oge tina goreng-gorengna takdir oge muga-muga sing panjang umur kalayan ieu rahmat kalawan pinuh ku rahmat jeung kaberkahan pinuh ku anugerah jeung kanikmatan pinuh ku pituduh jeung pertulungan pinuh ku sagala rupa kasayan lahir batin dunya akhirat dipageahkeun iman Islam disampurnakeun iman Islam nepi ka martabat ihsan oge disampurnakeun ihsana oge dina waktos maot sing kacanak ieu iman Islam ihsan nu sampurna ngadeuheus ka Allah taala ya oge sing pada kenging syafaat ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oge syafaatna para nabi para rasul alaihi wassalatu wassalam syafaatna para wali para ulama para syuhada para sholihin radhiyallahu anhum ajmain terutami syafaatna pangersana mama eyang ya oge ieu sahibul haul pangersana mama ajengan Sulaiman radhiyallahu anhum ajmain oge para kakasih Allah nu aya di ieu maqam moga-moga sing pada diijabah sagala doa urang sadayana nu hade di mungguh Allah taala wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Dicekapkeun sakitunya ayeuna mah urang jarah wada ieu teh aya deui nu nyarios da aya ieu urang jarah wada ayeuna tos jarah wada urang salat di masjid ka ba'da eta rek dahar heula mah rek dahar nu rek salat-salat kumadinya nu geus bisa husu pek bae salat anu kira-kira masih kene inget kana sangu mah dahar heula nya ayo assalamualaikum darakum min mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum para wali Allah, assalamualaikum para ulama Allah, assalamualaikum para syuhada, assalamualaikum para salihin, assalamualaikum mu'minin mu'minat muslimin muslimat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pangersana syaykhus syuyukh mama eyang Cibaduyut radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pangersa garwa mama eyang warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pangersa mertua mama eyang
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sadaya pala putra putu buyut bau mama eyang anu dimakomkeun di ieu makom khususna pangersana Mama Ajengan Sulaiman radhiyallahu ankum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadaya dumeheus seja ziarah seja ngalaksanakeun parentah Allah sinareng parentahna oge sunnahna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge seja ngalap barokah ti paduka ngalap syafaat ngalap cahaya ngalap asror ngalap madad ngalap sugrining anugrah anu ku Allah dianugrahkeun ka paduka oge ngalap doa ti paduka mugi-mugi sagala rupi pamaksadan abdi sadaya nu sae dimungguh Allah dikabul ku Allah taala. Oge abdi sadaya saja syukur ka Allah oge syukur ka paduka anu janten wasilah abdi sadaya kenging limpahan rahmat barakah kasayan boh nu ebreh boh nu teu ebreh boh bangsa kadunyaan boh bangsa agama boh bangsa kaakheratan ngalangkungan paduka jazakumullah ahsanal jaza anna wa anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Oge abdi sadaya sajanyangakeun boboran siam minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi paduka ngahapunten tina sagala rupi kalepatan kalubutan abdi sadaya oge mugi meninggali ka abdi sadaya mika welas mika asih ka abdi sadaya ngadudut mun-munan abdi sadaya kana kasayan ngadoakeun ka abdi sadaya kula warga abdi ibu rama abdi karuhun abdi turunan abdi murid-murid abdi guru-guru abdi sadaya dulur-dulur abdi tatangga baraya abdi oge sakur nu ngadamel kasayan kajisim abdi oge sakur anu kantos dizalimi ku jisim abdi mugi paduka nyafaatan ngadoakeun ka abdi sadaya mugi-mugi yaumal kiamah abdi sadaya dikelek disangkeh ku paduka. Oge abdi nyanggakeun amanat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ti ahli-ahli abdi anu nitipkeun ieu salam kanggo paduka sadayana sareng doa ti paduka kanggo aranjeunana. Oge abdi sadaya dina ieu saat saja amit mundur amit mungkur ti paduka mugi-mugi Allah taala ngariungkeun abdi sadaya sareng paduka di alam barzakh oge di akhirat oge di surga sasarengan kalayan syafaat paduka doa paduka welas asih paduka ka abdi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Moga-moga dikabul, kabul. Mangga ayeuna kasadaya nu bade tuang-tuang bade salat-salat hanya saha nu rek ngiring jarah ka ama eyang suka pakir, ama suka pakir teh salah sawios guru ama di dieu. Ya, masih saderek keneh, masih turunan Mahmud keneh. Salah sawios guruna pun aki ama Cibabat, terutama dina tarekat Qadirah Naqsyabandiyah. Tapi ngaguruna ge ngaguru
itisol sanad datos jereneng janten ulama anjeunna mah kitu sanes masantren di ama Sukapakir sanes eta mah tos serpuh surna teh lajeng we ieu mingonan ngaos gitu ka ama Sukapakir dugi ka wafat ama Sukapakir kitu bagian kasadayana nya cekap sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.